Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, mitra-mitra dongeng anu salawasna toleh mikareus teu mikasono kana cerita-cerita Sunda. Haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina daraga ngadangukeun hanca carita anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios nyambung dina jejer carita Jawarata Tergaluh anu dina waktu teh nyandak judul Malespati. Kalayan dina dinten ieu nincak di bagian ke-7. Pamugi we para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panalituayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, beri patepang sareng kabagjaan anu tan wates uangana. Kalayan naon anu didugikeun ku pribados, mudah-mudahan salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbrahmana kasadayana anu ngadangukeun ieu dongeng. Haturan para wargi dulur-dulur simkuring sagaluh sasunda nuju di manawe linggihna wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Tilu urang balad Ki Badra geus numprak kabeh. Taya saurang oge anu bisa deui hudang pikeun neruskeun tarung. Eta kaayaan ngajadikeun Ki Badra lain deui amarahna. Kakaraeun anak buahna nepi ka tinggal ler kabeh. Tiluanana teu walakaya. Padahal musuhna ukur lemor teu ngagunakeun pakarang. Jadi tetela andika teh lain ukur beja. Tapi tong waka gede hati jai sumpena sebab andika moal bisa lepas ti kula. Andika pasti dikojoran ku aing. Ki Badra susumarga jai sumpena manehna ngarasa helok oge ku ketak musuhna. Sebab ukur lemor tilu urang anak buahna dan numprak teu walakaya. Jadi ya jaya sumpena teh emang jago. Kitu cekan wae dina pikir Ki Badra. Ki Badra didengkot garong ti mumunggang diri waringin. Kula geus apal kana sepak terjang andika. Syukur ayeuna tepung di dieu. Jadi kula bisa ngajajal kana ilmu andika nu salila ieu dipake kana kajahatan. Jaya sumpena teh eleh teuneng langsung sumarita ka Ki Badra anu ti tadi susumar rek maen manehna. Pikeun jaya sumpena mah teh jadi kainggis atawa karempan. Sabab ti saprak bojona tiwas dina ngabelan manehna. Jiwa jaya sumpena geus teu mikirkeun deui antara pai jeung hirup. Nu penting manehna bisa mulangkeun ka nyeri ka jalma-jalma anu geus aniaya ka kulawargana. Lamun kitu gira samat inung jeung bapak
geura tungkul ka jukut geura tangah ka sadapan. Sebab waktu ajal Andika sagedeung di bakal datang. Ki Badra ujub takabur, ngarasa diri salila ieu jadi jawara tanpa tanding, jadi nganggap remeh ka Ki Jaya Sumpena. Ceuk pikirna ieu Jaya Sumpena pasti bisa dipaehan ku manehna. Tongting loba babalagon jangan Ki Badra teu lucu. Rek mahan kula mah geraprak montong kalah loba omong kosong. Jaya Sumpena teu ludeng dina nyangeurepan Ki Badra. Manehna geus sering ngadenge kana ketakna Ki Badra di dunia kajahatan sadila ieu. Jalma kejem kaya ras-rasan. Elmuna luhur tapi hanjakalna dipake kana kajahatan. Jadi sia ludeng nyangeurepan aing siga anu nya wae. Yeuh Jaya Sumpena salila ieu aing can pernah asor di pakalangan. Mayan sia mah moal jadi kesulitan. Ki Badra anger ngomongna takabur. Ti ditu nama supaya musuhna ngarasa saber ku manehna. Jadi kaayanana siga anu geus eleh memeh prung. Antukna pikeun manehna jadi laluasa dina ngajalankeun jurus-jurusna. Saur Ki Badra, kula moal mundur najan sesiku, moal ngejat najan satunjang beas. Sok rek baheula-heula paeh mah jeung kula. Ki Jaya Sumpena teh eleh carita, manehna teu endag puluh salamar. Sakumadik jayana ieu manusia moal deuk dipangejatkeun. Kitu ceuk tekadna Ki Jaya Sumpena. Sia geus nyalakakeun anak-anak buah aing, nyameujeun sia di podaran ku aing. Rasakeun ilmu kula anu munggaran. Ki Badra sanggeus sumerita kitu langsung kunyam-kunyam mepatkeun aji pangawasana. Tepatila manehna nenjrak bumi ku dampal sukuna anu katuhu. Aneh bareng jeung gedigna dampal suku Ki Badra jagat ngadadak kingkeung. Tepatila seor angin ribut ujug-ujug ngaguru. Siapa sih modar Jaya Sumpena. Sanggeus cumarita bari ngakaka Ki Badra ngadadak kumalayang dibarengan anu angin anu ngaguruh. Awakna cumorelat tanding kilat, pedogna ngahiuk marengan angin anu ngagelebung. Adalah ilmu setan nu kieu mah. Jaya Sumpena ngarengha panjang kana awakna karasa anu nembrag. Bekilan nu nembrag teh beki rongkah. Can oge nyeun tindakan Ki Badra ujug kumolebat nerajang manehna. Ciat modar sia Jaya Sumpena. Ki Badra gede hate sabab katempo Jaya Sumpena teu bisa ngalepaskeun diri tina angin anu nebak manehna. Angin ciptaan manehna. Ku kituna teu asa sadi Ki Badra langsung ngahebatkeun bedogna rek migas beuheung Jaya Sumpena. Anu harita jiga teu bisa usik alatan gajirat ku angin ciptaan manehna. Jaya Sumpena cek syariat mah emang ya dina bahaya. Tapi jiwana nu geus kasipu ku ilmu panemu warisan ti Olot Galuh. Sanajan karasa kumanehna serek usik, tapi basa Bedoki Bagaspati nyarapet rek digas beuheungna. Jaya Sumpena nyadar kana aya nepi bahaya. Saktilat awakna cumurlat cingkrak ka tukang sabara lengkah. Paus Bedoki Badra Wiguna
anu sakitu nyewukna teh ukur nyabet angin. Kurang ajar, sia masih bisa ingkah. Modar sia aja sumpana, cia tiba daka cida amarahna. Sebab musuhna nu geus sabak-bakkeun deui dihakan bedogna masih bisa nyelametkeun diri. Ku kituna teu nunggu deui waktu, manehna usul tebus ku sabatan bedogna nu leuwih cepet. Awakna kumal yang dina gerakan dadalinya mermangsa. Bedogna nyewuk rek ngagorok ti koro Jaya Sumpena. Hai Tapi Jaya Sumpena lain jora kagok. Manehna geus asa kumang pirang pangalaman dina tarung. Sakilat awakna ngajauh bari ngagilkeun awakna kakikir. Kala dina gerakan teu disangka-sangka ku musuhna, Jaya Sumpena nyeleberkeun bedogna tilur ka handap. Maksudna rek narok sirah Ki Badra. Itlah kadara. Kurang ajar bangsat. Ki Badra ngarenjak kaget. Musuhna bet bisa nyieun gerakan seperti itu. Untung manehna teu kapalingan reret. Jadi basa bedog Jaya Sumpena geus rek mehkeun kana sirahna. Sakilat Ki Badra ngaragrageun awakna jurus kerontel monyet. Ku jalan kitu bedog Jaya Sumpena ukur ngahiuk di tempat kosong. Jelegedeg Ki Badra hudang deui. Renghapna ngaderak turu naek ka cida gancangna. Sigana mah reuwaseun kareureuhnakeun. Sabab ampir wae manehna kabeunangan ku sabatan bedog Jaya Sumpena. Geus ngatur di renghapna Ki Badra beuki siga anu edan. Sakilat awakna kumolebat peringa bentang. Ciot modar sia Jaya Sumpena. Awak Ki Badra kumalayang bangun hampang. Bedogna kumolebat di barengan suara angin anu ngahius tarik. Tujuan Ki Badra rek ngabeset dadana Jaya Sumpena. Jurus garudanya mermangsa kumolebat ke cida cepetna. Lamun lain Jaya Sumpena anu jadi musuhna mah geus pasti ari teu kena oge bakal bobor gerahayuan. Hai lah kadalah. Jaya Sumpena teu eleh rancingeus. Awakna langsung ngecet dina jurus cingkrak tiba monyet. Awakna mundur sabaraha lenggah ka tukang. Pros bedog Ki Badra deui nyamos teu bebeunangan. Tanggeus kitu ngan sakilat Jaya Sumpena miheulaan Ki Badra. Awakna kumolebat dina gerakan maung lodaya ngarontok mangsa. Ki Jaya Sumpena emang ahlina dina uling jurus-jurus pamacan. Awakna linghas lir macan sanyana. Punten ngasuhlah sekedap. Sakantenan sim kuring sejak iring emutan ka para wargi anu kalarasa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nata can di-subscribe. Punten di-subscribe belanya. Kerentong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana segala perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
ciat modar syah karong edan Ki Jaya Sumpena mulai badina jurus maung lodaya ngarontok mangsa pedogna mulai badina gerakan bulan sabit tujuan rek digas beungki badra anu kebenaran harita kekeran hangtung lah kadar kibada curingak sakilat awakna ngareundekna jurus pucuk eurih katip angin plos bodo Ki Jaya Sumpena ukur mulai bad luhureun sirahna tapi teu disangka ku manehna ujug-ujug anu ngajebrod kana gadona aduh ibadah ngoceak bangkieung awakna langsung ngebangkieung lang bumi alam karasana ku ibadra asa muter sigana bakat kulieur akibat gadona kebenaran ku dampal suku Ki Jaya Sumpena jarig jeug ibadah jejar jegan ka tukang tetempuanana mimiti ranyai urang ajar di podaran ku aing Jaya Sumpena kibada emang jawara kahot sanajan mana ngerasa lieur akibat gadona kebenaran ku Jaya Sumpena tapi buru-buru manehna ngabebener tangtunganana sirahna digede-gedekeun dan juga bebener kuda-kudana dina tangtungan anu leuwih pengkuh tong kalah kaomong kibada kapan karek kata jong wae ani kata siga anu rek kapiuhan hari nya mah jago sok gerak keturkeun sakabeh pangabisi andika kukula moal deuk dipangejatkeun Jaya Sumpena susumbar ka kibadra nangtang sangkan musuna leuwih rongkah narajang manehna goblok sia Jaya Sumpena cetek ukur sakitu mah aing lain jawara ge papu pantar sia masa deung ge modar ku aing kibada lain deui amarahna barang ade kecapan Ki Jaya Sumpena sabab basa diceceleh ku musuhna padahal salila ieu teh jawara nu kumawani ka manehna lamun kitu sok geura maju deui urang paheula paeh jeung kula Jaya Sumpena oge antukna mah bea kasabaranana sabab musuhna teh tetela teu bisa diayonan ku niat anu hade tetep burugul rek maehan manehna montong bunga heula Jaya Sumpena rasakeun di ilmu aing sia pasti modal kibada kunyam-kunyam deui laju dampal sukuna di dina jerak bumi 3 kali riak bumi alam ngadak ngariak gelir aya lindu seor angin ujug-ujug ngaguruh rongkah kibada ngawatek ajian runtak jagat tujuanna supaya pasiluman sambat manehna bisa ngabantu manehna dina waktu harita tapi Ki Jaya Sumpena waspada manehna apaleun dia ilmu kibada merupakan sambatan keprasiluman ku kituna Jaya Sumpena oge langsung ngawatek ajian macan putih awakna ngajaul beri muter seterusna celek nincak lemah di nakayan anu karasana ku Ki Jaya Sumpena awakna jadi hampang angin ngadung ngaguruh rongkang ngadakeun keganti ku hiur angin anu matak seger lakadalah make ilmu naon si Jaya Sumpena angin sambatan aing kendak eureun kibada lain di ngajengokna sabab angin sambatan manehna nu satrina guru rongkah ngadak leler padahal salila ieu teh saurang oge anu bisa munah kana ilmu sambatan manehna tapi Ki Jaya Sumpena bet ngadeuk tapi ku Ki Jaya Sumpena ngadadak rehe cia gerak ada ieu jurus kuda kibada Jaya Sumpena teu nunggu di tarajang manehna miheulaan ku molebat mulu awak kibada
anu keur ngahulang siga ngan ngemu kabingung. Awak Jesum pernah kancikan macan putih, obahna jadi lebih rancing. Serot panonang ada dak seket ngandung sima. Kibadran tadi kacida garangna barang nampak Jesum pernah ku mulai bat bari mencerong ke manehna hati nang ada dak ngageter jiwana ngolembar. Tapi sanajan kitu maneh teu nepi ka wisaya. Pas Jesum pernah rek me ancog ke manehna ngan sakilat Kibadran ngobahkeun awakna dina jurus malipir pasik. Hai Ibadah narik su kencana kagigir laju ngakilekeun awakna ka beulah kenca. Ku jalan kitu manehna salamet tina bedogna Jesum pernah anu nyewuk rek 12 beteungna. Saterusna buru-buru gajeleng ka tukang ngajauhan ki Jesum pernah. Ki Badra hareugeun manehna teu nyangkaeun lamun Jesum pernah pangabisana seperti kitu. Dinghas tur gerakan anak ngabahayakeun musuhna manehna. Cia modar si Ki Badra Jesum pernah teu ngantep. Nampak Ki Badra ngahulang siga nu bingung. Sakilat Jesum pernah ku molebat bari nyabetkeun bedogna. Tujuanna narek migas beung Ki Badra. Tumarapna ka Ki Badra jadi jiga anu kagebah awakna ngorejat panonna ngadak polotot kabisana ngadak siga anu sirna. Untung eta oge masih kapikiran pikeun ada bedog musuhna anu nyewuk rek meulah dadana. Sakilat bedogna dikibaskeun ka gigir. Pulang terang bedog Jesum pernah bisa katangkis. Cerijeg Ki Badra ngajarijeg bari semu mundur. Kaciri manehna eleh tanaga ku Ki Jesum pernah. Jesum pernah sanggeus bedogna bisa katangkis Ki Badra sakilatnya lebarkeun dampal suka tuhuna rek najong iga burung Ki Badra. Da kadara. Ki Badra nyadarkan aya nepi bahaya. Sakilat lengan kencana dikewongkeun ka gigir dipake nangkis dampal suku Jesum pernah. Dampal suku Jesum pernah katangkis ku dampal dengan Ki Badra. Kurang ajar modar sia Jesum pernah. Ki Badra geus pulih deui lelembutanana. Sakilat manehna ku molebat bari ngambetkeun bedogna. Gerakan anak kacida cepetna. Bedogna nyewu muru beuteung Jesum pernah. Maksudna rek ngabeset beuteung Jesum pernah. Hai cetek nu kitu mah Ki Badra. Jesum pernah ngobahkeun awakna dina jurus cingkrak tiba monyet. Los bedog Ki Badra deui teu bebenangan. Sabab Jesum pernah geus pindah tempat. Bangsat ku aing dicacag sia moal diberi ampun. Ibadah lain di nafsuna sabab musuhna pinter pisan dina micen panerajang manehna. Kalian teu mikir deui anu panjang. Ki Badra langsung cumorelat nyusul tepus panerajangna. Pedogna ku molebat lebih cepat batan tadi. Awakna jumorelat dina jurus dadalinya mermangsa. Ciat kurang paheula paeh Ki Badra. Jesum pernah nempok Ki Badra narajang manehna dina jurus dadalinya mermangsa. Harita kene awakna langsung ngegajleng mapa Ki Badra dina jurus macan putih. Ngarontok dina jurus macan putih ngarontok mangsa. Awak Ki Badra anu keur pumalayang keneh rek narajang manehna dipapaku gerakan anu paung lugai.
bedogna ngolebat nanding kilat behelan gerak Badra. Hai kurang ajar. Ibadah lain di ngajenghokna sabab Jaya Sumpena siga anu ngajak pae babarengan. Ku kitu lagi Badra gentak ngobahkeun awakna ngarobah jurusna. Sebab lamun maksa dina gerakan anu eta manehna bakal kabeunangan ku bedogna Jaya Sumpena. Jadi manehna leuwih milih ngahindar tibatan kudu padu jeung Jaya Sumpena. Tapi Jaya Sumpena geus bisa ngabade bakal ka mana obahna awak Badra. Basa Badra ngerengkok galatan ngarobah jurus, sakilat Jaya Sumpena nyusup dina jurus Wali Wismandi. Dampal suku katuna kumolebat ka hareup, ceprod nanggal pisan kana dadana Ki Badra. Aduh, Ki Badra ngagoak, awakna ngacerik ka tukang. Saterusna leungeunna langsung ngarungkup dadana anu karasa kumanehna saringsek. Tapi Jaya Sumpena teu ngantep, langsung narajang deui bari ngabentak. Ciah modar sia kerong edan. Jaya Sumpena kumalayang dina jurus kerudang apak. Bedogna kumolebat muru awak Ki Badra. Anu harita keur undur-unduran bari nungkup dadana. Atuh puguh lain deui ngaranjugna barang Jaya Sumpena kumolebat muru manehna. Tapi basa bedog Jaya Sumpena nyeleber rek ngabesek dada Ki Badra. Anak buah Ki Badra anu geus sadar deui tina kapiuhanana ngan sakilat ngagajel nyelametkeun gegedugna. Bedogna kumolebat dipake nangkis bedog Jaya Sumpena. Ku cara kitu Ki Badra bisa diselametkeun. Tapi naas pikeun manehna. Sabab bedog anu ditangkis teh kalah nyeleberkan awak manehna. Aduh, ieu. Anak buah Ki Badra kok siap dengkek. Kurial geuti langsung bedah tina beuteungna anu gudawang. Kasabat bedog Jaya Sumpena. Saterusna ngalumpuruk deui dina lemah teu daya teu upaya. Ukur bisa gegerung bari nyakelan beuteungna anu gudawang. Untung eta oge teu nepi ka bijil peujitna. Bangsat kurang ajar. Ciot Ki Badra lain di amarahna. Barang nepo anak buahna nu bela ka manehna numprak boborot ku getih. Ku kituna Ki Badra geus teu mikirkeun deui eleh jeung meunang, manehna langsung ngagajleng naradang Jaya Sumpena. Tapi gerakan Ki Badra geus teu puguh aturan. Kahijina kapangaruhan ku nafsuna nu ngagudung. Kaduana awakna teu biseun gerak anu leuwih cepet sabab tatu di dadana. Antukna siga orai nyampeurkeun gegebung. Harita kene awak Ki Badra anu masih kumalayang dipapang ku jurus tembrag jagat. Aduh tobat Ki Badra ngoceak. Dadana nu tadi kabeunangan keuna deui ku tajongan Jaya Sumpena. Atuh harita kene Ki Badra langsung ambruk sabab tulang dadana ringsek. Udang Ki Badra cenah anjeun teh jawara tanpa tanding. Cenah boga maksud rek mahen kula ningkalah ngalumbruk siga kapuk ka ibunan.
siga kapas kehujanan. Udang kibada ya sumpana ngaji jeleh ke kibada sabab kepanta dimasak itu sombongna majar sanggup mai hanjai sumpana. Tapi buktina kalah ambruk memeh mangsa. Wargi rupina ceres nyambung anujurna malespati bagian katujuh dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanepi pageto menawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bubar sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Resang hapunten kana sanes kanten kelumputan kelepatan sim kuring dina anggoni ngadugikeun ieu carita. Pilih kirang nyugumakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.